Mulai episode salajengna, keluarga Cemangka bakalan gentos konsep sareng judulna jadi Kasus Kahirupan Sapope Urang Sunda. Khususnya hatur nuhun ka Teh Syifa Asya anu tos masihan ide, umumna kasadayana penonton setia keluarga Cemangka. Hatur nuhun. Waji, bade meser lotek. Heula Kang, karek datang. Omat, kadenya ulah ngalaan deui cengkeh Wahaji. Heeh. Nya moal waji da kamari mah di warang ngawili. Dadai kanan atuh. Omat ulah dialaan deui nya. Nya moal waji cengkeh mah. Duh kata mun jeruk ting jambu mah. Tek beser naon tadi teh? Lotek wahaji lotek. Wadat teu. Har, duka wahaji da mam ge encan. Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang masuk. Kayak naon? Kieu yang teh bade nawarkeun barang ka dieu teh. Barang naon gitu yang? Barang hakan Naon? Mentang-mentang keur makan, mending nyarios gitu. sanes katang ieu barang elektronik penyedot debu ampuh pisan. Ampuh kumaha gitu? Ampuh pisan pokona masa menit langsung kinclong. Amanya. Sing demi pokona mah lamun samenit lantai rumah ieu teu kinclong yang janji pangmeresankeun ngabersihankeun ieu bumi sadayana. Kamana batur Kang? Biasana sok bebarengan. Saha wahaji? Itu si Juned. Ka rumah sakit kemari teh. Nah aku naon? Gara-gara ucing sumput wahaji. Duh, jika kolot wae ngomong teh. Makanya gara-gara ucing sumput ke rumah sakit. Nyapa nyumputnya di handapeun tangkal. Nah katinggang gitu ku tangkal. Sanes wahaji? Terus emang nyumputna dina handapeun tangkal naon? Eta di handapeun tangkal eceng gondok di balong wahaji. Aduh Gusti, atuh tilalep meureun. Nah itu iyang di piwarang sasapu. Henteu aya mah da teu miwarang sasapu. Da bongana tadi nyariosna kieu. Pokoknya kalau semenit lantai ini tidak kinclong, yang bakalan sasapu semua rumah. Tuh kan, jadi nawe gitu. Terus emang alatnya rusak? Henteu bun teu rusak. Pan token listrikna kosong. Jadi di antosan nepikeun ka Angkege pasti mah hurung-hurung. Lumayan meringankan tugas. Oh nyawa haji meser areng. Dibungkus. Tak kedah wahaji dimakan di dia weh. Nya dibungkus atuh. Nah kela jadi nasi kakang nu nagas ieu teh. Kumaha ieu teh? Sakali ewang atuh wahaji. Mana lotek teh entos encan. Yeuh, tah Kang, duanya. Oh nyawa haji tahu naon nu koneng. Naon nya? Tahu mah di mana-mana ge kararoneng. Sanes. Taluk Tahu naon nu koneng. Tahun tua haji koneng. Astagfirullah ta budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana wencek meni awis tepang sok gera calik. Duh. Heueuh atuh dewek teh da kan beres kuliah teh ya. Nada kalaka gawe di pabrik atuh. Aduh. Nyari leungeun deh.
kumaha kuliah ti penerbangan jadi di pabrik? Nya di pabrik. Tuh lengan kuat ka barareuh, awak ngeri. Aduh, laleuleus. Asa rajet awak teh. Aduh. Naha, pabrik naon gitu? Di pabrik abon. Teteh. Abon panu di Padalarang. Naha naon gawena nepikeun ka barareuh kitu atuh? Heeh, apaan gawena teh ninggalan sapi, nepi ka bubuk jadi abon, mata kelingan ge barareuh. Nya kebenaran ya si Encek, pangmarekeun taraja juk. Tugas sareod. Aduh, apaan tuh bisa dah leungeun lagi nyeri. Cek, punten pangbantuankeun si Kakang juk, pangawadahankeun lotek. Ah, kayak gelah tuh bun. Pan karek ge datang cara pekene. Lila. Iya loteknya tos aya. Hayu atuh urang emam bareng. Hayu cek gerak emam lotek. Duh, cita tadi di cita teh mung wae jadi era. Ah, ieu merek daek we. Kini biring hikin mah merasa good. Mana deh si wakokot teh nya? Wing teker penting gitu di WA teu di tombo-tombo acan telepon gerak. Halo? Halo, salah nikung. Assalamualaikum, wakoko. Eta baca WA ti Wing burukeun penting. Oke, kela. Lila di aimanya. Halo, Smackdown. Hei sia kokorobet. Geus dibaca acan eta WA na burukeun penting. Geus tadi ge. Bales atuh lain dibaca hungkul. Apana nih tandanya dibaca hungkulin? Aing mah jadol. Har, akal ambak-ambakan sanu lieur ieu teh. Ngawe. Amun katen si wakoko mah motor anyar uing lagi bisa bolokot karena jangan katen si wakoko mah indah sekali. Taneuhnya teh lagedug banget jadi mending simpen heula we motorna daripada kalotor mah. Ayah, ai poin tibang teh atas cair tak acan. Atos bun eta mah pan kamarna dianggo meser masak kilo teh pan eta. Oh gitu, ai itu cicis anu laci di nu kadua dina buku bisnis halaman 12 eta cicis naon? Oh, eta mah acis kaduhung. Naha cicis kaduhung. Nya acis kaduhung. Kaduhung nah apa disimpen dina laci? Sanes di luhur lomari. Meureun mah kapendak ku bunda. Si Koko. Pokoknya mau Wing hari ini teh kesel sekali. Nah kunaon euy datang-datang jol kieu. Wah Koko, Wing teh mau bercerita ya. Kan Wing teh mang melikeun tablet buat si grandma, heh. Bentuknya nu tablet ya geuning nu bading segede alehim. Atuh mau Koko dijintalenan. Marukana teh lain HP bari kasih tablet mah badig ya. Dijintalenan pedal tombol pencetan da beureun zamanna si grandma aku mah HP-nya teh yang cinit-cinit teh kabelan ningan. Aduh. Nya terus kumaha? Wing teh ka dieu teh rek minjem sepatu bingkap, sepatu boot. Kela. Kuku lutus masalah HP. Jadi itu ka dieu. Terus ayeuna kadon rek minjem sepatu but. Asa teh nyambung. Wing lieur wakau pokoknya namanya Wing teh rek minjem sepatu boot. Arek ka sawah si my grandfather. Aduh, ayeuna mah sepatu butna ge teu boga. Sawahna ge teu boga, kebonna ge. Oh, ke Haji atuh minjem sepatu bot mah. Tah, ka Haji atuh bener. Aing mah sarangeuk teuing kudu minjem ka Haji mah. Wakau atuh panginjemkeun ka Haji. Panyantong atuh ari sangeuk mah. Pampangna wakau Wing teh tadi sudah marah-marahan dan menjahili si wasi Haji itu teh. Jadi tuani sangeuk Wing teh itu butuh ieu teh kumaha atunya? Anda kesulitan? Butuh jalan keluarnya? Tenang, ada Kakang. Nah karari itu, tak percaya Kakang?
nyesok lah, lamun misalkan kakang you got it, you did it, nginjemkeun eta heuh, sama aku dikasih gocip 50.000. Percayakan semuanya pada Kakang. Kasih waktu 10 menit. Tapi gue mah teh yakin si kakang menggaditkan itu menang nginjemkeun si Waji sepatu boot. Wah Haji, meser sabun colek. Dibungkus. Tekedah Wah Haji, dimakan di dia deui weh. Oh nya. Nah kitu. Dikeresekan weh Wah Haji. Tumben Wah Haji teu kemana-mana. Nah make nanya kitu sinarieun Kang. Ante Wah Haji. Eta helm meni bagus. Buah-buah rek ti ieu mah. Nya tuh Kang, da helm anyar pisan eta mah ayeuna gerek dipake ka Lembang. Aman mau diinjem ieu mah. Oh gitu Wah Haji. Moal kakak bawa atuh ayeuna mah. Moal atuh rek nanaonan ka kebon wae. Oh, kebetulan atuh Wah Haji. Berarti sepatu bootna moal dianggo. Si ayah mau minjem. Jadol katipu budak deui aing mah. Geus kieu mah kapaksa atuh kudu nginjemkeun. Wah Haji, biasa kan? Nyesuk lah. Oke Wah Haji, nuhun. Kakak ngambilnya sepatu. Pak Koko, ikan 30 detik 270 menit deui gagal imigrasi kakangna. Tuh kan cek kami gesi kakang mah gagal. Aing masih ieu na you got it, you win it aja. Uing lapor meureun 50.000 na. Sok kan sapatuna 50.000 dulu. bareng. Uing mengeluarkan 50.000 eta diekeun ya. Yeuh. Modal sabun colek menang 50.000. Enggak guys. Gitu kan? Oh, sorry. Atas. Kedai wae, mung wae. Terus emang nyuputna dina tangkal hadapeun naon? Haji, biasa kan? Suaranya jadi cempreng. Ya kan. Aduh, ayeuna mah hayam. Pabrik. Tina atau seuri. Kesel uing teh wa. Gitu teh sih. Jadi deui. Keula mau coet, mau mutu. Aduh Gusti. Da ayeuna mah satabut.